Ulah sok dipupusingkeun da kabeh geus ditakdirkeun mun memang bagian anjeun pasti datangna ka anjeun. Kitab Al-Qur'anu agung nyaangan ka jalma luhung nyarios Allah nu agung rizki kabehan ditanggung. Teu aya rizki nu hirup manusia jeung makhluk hidup angin rizkina dicukup ku Allah saumur hirup. Sing ridho kana bagean da eta teh kawajiban ulah sok ambek-ambekan munkar saeutik bagean. Ulah sok dipupusingkeun kabeh atos ditakdirkeun jodoh pasti bagja anjeun kabeh atos ditangtukeun. Ulah sok mikiran anjeun kana nu tos diseratkeun ka Allah ngadoa anjeun anu sae pikeun anjeun. Ulah sok dipika sedih naon anu nyieun sedih memang ge eta teh perih supados anjeun teh meurih. Bahem ku anjeun kaperih sumputkeun eta kasedih sagala nu nyieun perih aya ubar anu mati. Moal ayatina ubar iwal titawakal sobar Allah nu masihan jangler ka hambana nu kasamar. Sobaran eta ka nyeri anu aya dina ati pasrahkeun kabeh ka Gusti ka Allah nu maha suci. Anjeun sing bisa nyumputkeun naon anu pisedieun anjeun sing bisa nempokeun naon anu pibungaheun.
sanggakeun eta sadaya ka Gusti Allah Ta'ala eta nu langkung saena tibatan anjeunna langsa naon anu tos dialaman eta janten pelajaran kangge urang supados henteu nyalahan eta kabehna bagean perjalanan kahirupan sangkan hirup pangalaman tiasa nganasehatan ulah sok garoreng sangka kana takdir ti Gustina kudu sing aralus sangka kana qada jeung qadarna moal ayana masalah lamun henteu aya hikmah moal ayana ujian pasti aya kabagjaan